Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa mawalla. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Net parantos mapareun urang kanikmatan iman sareng kanikmatan Islam. Urang tiasa kumpul ngariung patepung lawung paamprok jonghok dina ieu silaturahmi. Salawat miwah salam mugia macarna malir ka junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka para sahabatna, tug dugi ka urang sadaya. Bapak, ibu-ibu, adik-adik sadayana hormatkeun simkuring, kasadayana warga masyarakat ieu wewengkon, ka para sepuh, ulama, ustad, sinareng ustazah, Bapak RW katut rengrengan pangurusna, ka sahibul bait keluarga Bapak Ibu salaku sepuh calon panganten istri. Ngahaturkeun wilujeng tepang patepung lawung pamprok jonghok, mugia kersa ngahapunten boh bilih kirang tata kirang titi duduga periogana, mugia kersa ngahapunten kana sagala kakiranganan. Sababaraha mingon kapengker simkuring kasumpingan ku sepuhna ieu pameget, kasimkuring tamada ngawayahnakeun wayahna cenah pangantirkeun sakantenan pangnyarenkeun rehna si ujang tos hoyong raki rabi. Simkuring ngaros bingah amarwata suta bingah kagiri-giri kitu panginten saur padalang mah. Anu kahiji simkuring ngaros bingah kumargi cap ujang parantos bade ngajalankeun ibadah saja mileuleungkeun kana Eng Elis. Hayu urang doakeun ku sararea mudah-mudahan cap ujang teh nya-nya dina nyumponan syaratna. Kitu deui dina ngawangun rukun nikahna, mudah-mudahan si ujang tiasa janten kulawarga anu sakinah mawaddah warohmah. Atuh anu kadua simkuring ngaros bingah wireh simkuring tos tiasa deui nambihan kulawargi di Sumedang. Katiluna simkuring teh ngaros bunga, wireh simkuring teh kalebetna grup OKP. Nah, orang kurang piknik. Jadi nganjangna ka Sumedang teh sakantenan barijeng piknik. Mung aya hanjakalna harita teh aya pamundut ti sepuhna, sangkan simkuring tiasa nganggo basa nu tata titina siga orang peangan. Da mungguh simkuring mah ngan sakieu kabisana da sanes para bujangga ya atawa sastrawan anu tos sohor di tatar Jawa Barat. Kukituna simkuring nada dihapunten boh bilih dina kakecapanana seueur anu teu meurna. Kumargi simkuring parantos dipasihan mandat ku sepuhna ieu pameget cap ujang, kukituna simkuring bade ngadadarkeun sagala pamaksudan ku cara 5M. M nu kahiji nyaeta mangga nyangakeun ujang cep ti luhur usap rambut, ti handap sahibas dampal, getihna satetes, atuh ngapana sarenghap, ti danget ieu keluarga simkuring tos teu ngagaduh-gaduh deui. M nu kadua nyaeta mangga nyanggakeun cacandakanana sok sanaos sapuratina, tapi mudah-mudahan ieu teh jadi pamatri ati tanda deudeuh ka Nok Elis. M nu katilu nyaeta mangga simkuring bade permios, mudah-mudahan urang sadana sapagodos kukituna simkuring miharep sadayana oge paos. M nu kaopat nyaeta mangga ieu nyanggakeun mikrofon ka panata acara. M nu kalima mangga atuh urang taruang heula punten lepat, mangga atuh urang salib deui ke taruangna parantos urang aya panampian ti pihak pribumi. Mung sakitu ti simkuring hapunten boh bilih aya kalepatan nyarios teu aya tata titina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.